Mana-mana di kampung di kota geus kapancara pagurumus aya pagurumus rasana obat sampe asana no di reka-reka mangga cobian pilih panas hoyong tiba di mana di kampung di kota kekoncara ku nikmat rasa campuran no direka-reka mangga cobian pagurumu pilih panasara Boyamati Bandung Pak RW Yanto Tusamarang ya mana Pak RW Yanto di kampung di kota geus kapancara ku nikmat rasana mangga cobian pilih panasara Boyamati Bandung Tusamarang Boya Bandung Kang Mas Angos tateluh usadaya agal sepuh jamurangkang mangga cobian pilih panasan Boyamati Bandung Tusamarang di mana-mana pagurumus di kampung di kota Pak Otang nu gaduh jatiluhur anu mana ku nikmat rasana sampurasana nu direk-rek naon-naon Pak Otang nu gaduh jatiluhur kumata kabita mangga cobi pilih panasara sor apa palura ini kalau liar anu mana palura ini kalau liar aturana deui mangga cobi pilih panasara Boyamati Bandung Tusamarang di mana-mana palura iding kalong liar
geus kakoncara ku nikmat rasana sampeng asang palurah ini no direka-reka naon amina ku mata kabir mangga cobian palura iding pilih panasara bayamati Bandung tesambarang di mana-mana di kampung di kota geus kakoncara ku nikmat rasana sampe asana no direka-reka kepala bayi anu mana Pak Gurumu Pak Rianto aturan demi pawakil mangga cobian beli panasara bayam di Bandung tesambarang di mana-mana di kampung di kota geus kakoncara ku nikmat rasana sampe asa no direka-reka palura iding bayam di Bandung palura iding kalong liar tepanasaran di mana-mana di kampung di kota geus kakoncara ku nikmat rasana mangga cobi palura anom bayam tibang apa Guru Anom manawi di mana-mana Pak Guru Anom di kampung di kota geus kakoncara Pak Guru Anom ku nikmat rasana sampe asal no direka-reka naon amina Pak Guru Anom ku mata kabir mangga cobi pilih panasara bayam di Bandung Pak Guru Anom tesambarang di mana-mana tesambarang mangga cobian pilih panasaran bayam di Bandung tesambarang di mana-mana di kampung di kota geus kakoncara Tanjung Baru